satriknya nggak belegug pisan ngebog mun aing mah geus dudut lain katukangkeun jadi aing kadupak ampun ya alhamdulillah bagja hempak merbayaksa di mana temeni secara langsung apa nani ISBI ikut melestarikan budaya kita, budaya bangsanya. Wayang golek anu mana ieu wayang golek teh parantos diakui ku badan internasional UNESCO sebagai warisan budaya internasional. Luar biasa wayang golek teh dulu nya panjeu teh hasil karuhun urang baheula dulu, karuhun urang baheula dina mangsa para pejuang seni khususnya wayang golek aya dalang gemol kapungkur eta teh pahlawan keneh dulu anu memperkenalkan wayang ka kampung-kampung nya luar biasa baheula mah wayang teh ka kampung-kampung ayeuna mah wayang teh masuk ke kampus-kampus nya luar biasa. Mudah-mudahan atuh Ibu Rektor Ibu Hajah Heen cing panjang yuswa panjang jabatanana didoakeun ku Mang Cepot alhamdulillahnya atuh dulur-dulur di dieu Bapak Lili Suparli Bapak Cahya Bapak Caca Pak Arthur wah greg anu tiasa nyumponan kana sabagian kewajiban urang dina ngeyeut da ieu bala negara nyata ngurus kebudayaan ngurus seni ieu nya luar biasa. Mudah-mudahan sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan nu bade kawul teh deuleu ieu teh lain akang hungkul deuleu. Aya nu bade kawul di dieu teh nyaeta alumnus ISBI Bandung nyaeta Kang Sule Stepen. Mang Sule Prikitiu nah eta teh sami alumnus di dieu nya alumni di dieu bade ngiring kawul mangga dihaturanan ka Mang Sule nyaeta kanggo ngiring kawul dina acara Milangkala atanapi Disnatalis ISBI anu ka-50 tahun Dirgahayu ISBI Bandung. Alhamdulillah jaya salalamina ISBI Bandungnya aing jadi murid dia rek daftar aing rek kuliah deui di dia aing rek daftar jurusan buah batu we aing rek kuliah subuh engko di dieu teh alah bagja deui tos ka dieu Mang Sule aya mana Mang Sule teh ka dia kurang ngobrol gitu kau di dia iya luar biasa saraos sibuk oge mantena tiasa nyempetkeun ku anjeun nyaeta ngiring ngareah-reah dina acara Disnatalis ISBI anu ka-50 luar biasa Kang Sule iya mudah-mudahan kasayang Kang Sule cing dijantenkeun jaminan di yaumil akhir kusim kuring Mang Sule dan anjeunna mah sosialisasina sosialna teh tinggi anjeunna mah nya nyaah kanu leutik Mang Sule mah nya sok makalan kana we oge lamun ka itu ti kabumina teu boleh we dibakalan ka itu teh nya di ditu mah eureun seubeuk anu teh eureun seubeuk dan Mang Sule mah lain eureun eueuh nya luar biasa geningan pentolan-pentolan ISBI teh alumni ISBI teh nalalanjeur Mang Ohang oge sami ieu teh pentolan ISBI Bandung luar biasa Mang Ohang di dieu teh batur teh Mang Kodel nya alhamdulillah anjeunna panu Mang Kodel ge sami anjeunna ge janten artis ayeuna teh ayeuna Mang Kodel teh luar biasa Mang Kodel Dede Nur Yaman namina mah Dede Nur Yaman nya tos ka dieu Mang Sule sok mangga atuh Mang Sule ka dieu ka payun kapolok kanggo Mang Sule
Oh di sarangan jeung Mang Kodel. Oh nya da anu partnerna. Abdi Sule. Nya da Mang Kodel mah terus dipecat di Sibang 5. Abdi Sule kan. Lan? Abdi Sule. Oh, Sule. Aduh, nakil. Kalau rasa namanya operasi plastik. Operasi plastik, tapi teu bohong. Ente, tengah mau Pilih nggak bohong, bener jangan hoak gitu dah. Operasi plastik dari sangka ditenggelan. Ente. Abdi teh tos bosen tika pungkur, orang teh kotak. Oh gitu, Ya. badali kumaha ini. Hilap Mang Sule ya kayak Mang Uci ongko. Kayak Mang Ucinya. Mang Uci aya Alhamdulillah, Mang nya Uci si aya. drama kolosa. Ada podol aja, Mang ada podol. Bang Ade Batak Aya aya. Aya Alhamdulillah. Aya ohang aya di dia alhamdulillah. Oh, Nya. oh ini teh Kang Abdi teh tos bosen tika pungkur. Anu norai kotak, terus ieu oge rambut. Oh, Mang Sule teh ini mah dicukur. Oh, Abdi teh tos dioperasi plastik. Di operasi plastik. Ini kan ente Abdi Sule milenial. Oh, plastik naon? Resek kan. Lain kan goreng itu. Iya biasanya operasi plastik saya dan goreng. Iya aduh, makanya. Buktinya. Mohon. Siapa nangtung poek. Baik itu langsung banget gitu kan. Aduh. Murah tuh tulung. Lain Mang Kodel. Kumaha. Hatur nuhun Mang Kodel ya parantisi abdi parantos di angkir ka dieu. Nyata kanggo ngagejrak di ISBI Bandung. Mohon. Di dia luar biasa kagunturan madu kaurugan minyan putih. Alhamdulillah. Nya jarang-jarang apanan ngawayang di dia tidak izin atuh. Oh. Ahli seni wungkul di dia teh. Sanaos dihiras nih. Lan Sanaos dihiras. teu kedah disebutkeun kitu. Sebagai terang. Da ieu teh disebutna ge institut Eta. jelema ngarti wungkul. Institut. Manya aing balik lengok. Kalau aya bu rektor di Bayu. Nya abdi mah okomo bu rektor atuh. Ya. Bu rektor teh wos. Gelarna oge medel atuh. Tangkos anjeunna mah langkung paos. Oh. Da aing teh ngagubug panayagan. MO juga buku. Terus kumaha tuh tulung. Lan teu kedah ditulungan. Oh gitu ya. Teu kedah. Oh, teu Teu kedah. kedah ditulungan dia tepuk tangan. Wafat sehat, Alhamdulillah. Ai Bapak Ustaz. ilaha rekering. Lain ilaha kering atuh. Rumah sakit Lowong, Hah? rumah sakit Lowong. Tong gitu Dia maksudnya. Binara Raga Disnatalis, Simohon. sebuah persembahan untuk STSI ISBI. Ayo namanya pakai batik tempong. Nya aduh make batik. Kunaon orang mau pakai batik? Siapa kunaon dah? Kusaba belum pakai batok, kumaha makena coba. Oh nya. Mana di dia dua? Gitu. Apa datang maling si jenong? Oh iya, iya benar. Aduh. Ya, atur nuhun cepot, alhamdulillah sim kuring tiasa rurumpaheun ka ISBI Bandung, alma mater sim kuring. Di mana sim kuring di ISBI henteu lulus. Semester 8. Aduh, kaya contoh yang kurang baik. Ya, tamatkeun sekolah teh atuh. Rek namakeun kumaha da bari kumaha teu boga duit urang. Heuh, ayeuna geus boga duit tamatkeun. Nya rek ditamakeun waktuna eueuh. Ah, maknya waktuna eueuh. Ai sidang aya ai waktu ieu eueuh. Oh, ada gitu. Naon? Nyabit masalah duda. Orang ai sidang naon? Mending keneh urang jadi duda daripada urang main dadu. Oh, bener. Dadu mah judi 303 perjudian. Oh, apa? Oh, mendingan pisah dengan baik daripada urang terpisah tapi diontrol. Ah, siapa? Ah, kacau. Si kone ning serikeun. Keke nyawa di mana aing diondrong? Kayak pasar. Ah, da nu ngaranna selebriti drama tuh pasti aya wae drama. Selebriti Aing mah lain diondrong. teu naon. Kapangi. Aduh, ieu teh bingung dapat sebetulnya mah di ISBI teh. Bingung kunaon? Erek nyanyi spesialis nyanyi loba. Ish. Erek main gendang nu ngarenang Jararago. Hmm. Arek main kacapi Jararago.
Tapi minimal orang sekolah di ISBI menang ilmu. Ilmu naon? Ngacapi bisa. Bisa. Ngenang bisa. Bisa. Main gamelan bisa. Bisa. Tapi ayah hiji nu teu bisa. Naon? Ngadidik pamajikan. Asa curhat ya mau. Numagi ka Ibu Rektor engke mah ayakeun jurusan tentang pendidikan untuk wanita. Tapi padahal mah lamun misalkan nyaho, yang menurut ilmu antropologi, Eta. aya pelajaranana. Aya eno jo. Aya nama antropologi teh antropologi budaya ku Pacahya. Eta jurusan. Perempuan itu adalah seorang wanita. Wanita kalau menurut ilmu antropologi terdiri dari suku kata wa, ni, dan ta. Oh, jadi suku katana wa Ni, dan ta. Aya artina? Wa wajahnya cantik yang selalu menjadi idaman seorang lelaki. Aduh. Eta wa na. Ni na. Nikah resmi itu yang dibutuhkan oleh para wanita. Asik. Ta na. Tapi sayang gagal orang. Sorry mana? Aduh. Tapi alhamdulillah Pot. Naon? Demi ISBI saya ngelengitkan 2 episode ini talk show. Iya, tepuk tangan. Karena walaupun orang henteu lulus di ISBI, Betul. tapi setidaknya ISBI telah memberikan kontribusi banyak ilmu tentang kesenian dan budaya yang ada di Jawa Barat. Betul. Hebat Mang Sule, luar biasa. Jadi kan we, leungit ratusan juta terjadi masalah. Keke emang Anu kudu jadi pikiran, naon ta? ayeuna urang balik kudu kumaha? Kayak urusan naon itu? Saha nu mayar urang? Gen, Ku rektor angkat tangan. Pak Arthur, Komo Pak Arthur? palili. Palili teh ka mana can panggih neupin ka ayeuna? Si Kodel, naon atuh si Kodel jabatan di dieu? Teu jelas eta mah hirupna. Urang teh kudu ngaridokeun Mang Sule. Tapi henteu kitu, duit mah benang di teang. Teang. Tapi kebahagiaan eta susah di teang pula. Karena kugiah orang bisa bahagia, bisa Betul. temu dengan, aduh mohon maaf ini saya gampang di Jakarta jadinya bahasa Oh, tidak apa-apa Mang Sule. Jadi Tidak apa-apa. Nah, kita juga mengerti kok bahasa Indonesia. Kalau Iya. Mang Sule pakai bahasa Indonesia, silahkan. Sok, Jadi kita juga mohon mengerti. maaf buat Ibu Rektor dan juga dosen-dosen semuanya apabila saya kurang dalam bahasa Sunda tuh dah ingat, saya bisa nah tuh dah. Mana itu bahasa Sunda sih teh? Pasti teh bahasa Sunda. Hah? Sekarang apa? Sama, betul campur adukan itu bahasa Sunda. Mohon, tapi alhamdulillah lah. Saya mengucapkan selamat buat ISBI Disnatalis. Ini tahun emas ya berarti. Tahun Mas, 50 tahun. Ke 50 tahun, semoga nanti ada yang ke 51. Ya pasti itu mah pasti ayah tuh. Ya, Bakal itu mah bakal. 52. Ya Ya. insya Allah nanti tahun 2020 nanti saya akan jadi dosen di sini. Dosen ISBI, Jadi dosen Pauling. polling itu. Pauling dijaga dia. Jaga spasiun Pauli. Ya. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi bingung saya tadi ngehibur kumaha sok. Mang Sule teh terkenal jago nyanyi, album Mang Sule parantos ka mana-mana. Nya sok ayeuna Mang Sule pan lagu teh loba atuh. Lagu naon kira-kira? Eta jeung diuk di dinya tuh euy. Emang teu meunang? Lain urus teh meunang kumaha lamun labu. Apaan cepet ke di kodok? Orang tuh aya nu ngodok atuh. Saha we? Kudu make rok atuh yang dikodok mah. Itu pan ulang duda mah nya make rok. Puas. Mangga sok para dua sedang. Ya sok. Mang Sule pan lagu Sunda teh loba atuh. Ari cepot mah cepot mah jago dina bidang nyanyi, Iya. nya. Dina bidang nari. Iya. Padalangan mah mencakup sadayana. Bener. Teater. Kayak orang melongna ka dieu atau ka dieu. Ulah ka urang, ulah ka dalang bisa sieun. Ah make jeung sieun. Ayo jalmi kieu. Oh. Teu naon kieu oge pan petot. Punten ieu dalang hiji-hijina anu pananganna petot. Si bapak ini petot almarhum. Ngalagu naon, Pak? Ngalagu depan ayeuna mah nuju Ulah lagu Batrawali sok kasuat-suat urang mah. Batrawali teh yang mana? Batrawali. Hah? Poe ku nikmatna cinta. Asik. Tuh, dangukeun. Tah, lagu Batrawali sebetulnya terinspirasi dalam salah satu iklan. Iklan naon? Hutan nu jadi panutan, ninggalkeun taya laratan. Pat. Pat
Sumantrawali Nyepait nyepait nyepet melit kabat tinu gelis Aduh. panas dina gitu kuruna kutan nu jadi lantaran na 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 ramuan seimbang jadi mau jarum kecos nanti disebutkan jarumna ada iklan udah bayar bener Pot ajarkeun atulah nyanyi naon atuh tempat-tempat di Cilekong jago nyanyi apaan dia lagu nu ngeunaan mah anu ieu ngalawan itu sebetulnya mah urang teh tunduh pot nungguan dilatih di jam 1 urang geus di dieu atuh nah apaan Mang Sule teh biasana ge datang deui teh kaberangan urang macan pernah kaberangan karena sesuatu itu harus di planning dari sebelumnya daripada urang terlambat mending teh urang nungguan lila. Oh bener Itu. luar biasa tah picontohan kurang sadayana ya jadi kesuk tapi alhamdulillah naon emangnya di laluran mah juga bangke punya kita lalur tuh oh urang sa aya si kode sebetulnya tujuannya masih kode gitu. kumaha Jadi alhamdulillah tadi sim goreng dugi ka dieu teh tabuh satu tabu 7 tabu Ya. 1 kacimai heula ngalongok mah kalau kumaha tabu 7 dugikeun ka tabu 11 alhamdulillah taya snack-snack acan di dia teh eueuh senek-senek kacan aya teh snack-an kitu we kobra eta mah orai atuh senek orai yang bade lagu Ya, bener. aya lagu mana ngala eta dorok-dorok sabaraha sabaraha dorok-dorok nah itu juga bener teh kapan orang teh kagehan snack atuh lapar kan tadi aduh kode saya teh ngerakeun sabaraha eta dorok-dorok upami di peser sadayana sabaraha iya sadayana upami di peser sabaraha 500.000 diborong sadayana ke nu mayar kodelnya bener serius oke cokot kurang 500.000 jeung ieu na oke keur nayaga tenan naon tenan naon kan cepkeun mainan nungguan di dinya lumayan salah ai duit urang mana aing teh mah duit mana ada ya tenang mang tenang karunya ya depan tukang dagang pot di ditu aya toko emas saya diborong kira lamun toko emas mah aing kajenting geuleuh jeung maneh ieu mah karunya we penah tadi nyengir kieu wae ka urang teh we bawa baturan berbaheula urang mah perasaan bener urang mana asli mang sok ponyokotkeun ku maneh atuh urang mana asli sok ade tenan naon eta huntu eueuhan ka mana hei siapa segala diomongkeun wah hariwang ieu mah si Ohang mana si Ohang tuh aya soang wah ada hariwang hang ya saingan ya sia tukang dodok ompong sok dibagikan kamu kanayaga ieu mah demi isbi disnatalis yang ke-50 lah punten ieu sanes ria ieu mah demanya contoh sakuan eta sia teh duitna tah iya jelema nu sok tukang nilep teh ieu ya Pak 500 nya hiji dua cekap 500 atos di ayeuna Bapak Uwi naon sih kita balik terus dibayar kurang pan hayang lalajo berenang dan mana nama dagang niat oke nah lain lalajo niatnya dagang tapi kan bari lalajo meureun le oh bari lalajo nami saha Samsudin 345 sama rokok belum sia nyamperkeun hem diborong tukang naon eta le itu nilai tukang kacang urang mah teu bagi kacang nu geus ya kacang kabur Oke heula tunggu 15 menit tenang heula keun da hese dengan duit teh cing mikir kudu adil ya lamun dagang teh nu aneh atuh lain kacang situ mah dorok-dorok ieu naon oh iya dina kerupuk aya kerupuk anu emang aduh sok ngarokok tah si ieu nu jago teh ya naon si emang ngarokok bisa bari keprok kumaha teh ini ompong aja ya mang ngarokona nuhun cing barokahnya amin mudah-mudahan cing dicantenkeun jalmi anu soleh amin
mudah-mudahan cingkulan nepikeun ka ditinggalkeun ku pamajikan. Cek naon ai maneh ka dinya wae tuh. Daripada dipengeulaan ku maneh. Bener. Mending ku aing we. Sok guru. Sok. Asa salaman teu naon. Alhamdulillah. Oh maksudnya Lebih kolot di urang. bener. Buat teuing umurna mah beda. Aku tukang dorok tapi nanggeuna keusrak. Akan dorok-dorok mah keusrak gimana ge? Tapi kalau diperiksa ya kulit naon bisi kulit ini bahaya. Dan ini aing digoreng. Pan ini aing geus maot. Aduh. Urang teh bingung ya teh pot. Bingungna kunaon? Nikah. Tong loba bingungkeun nu geus mah geus. Ya, Nikita Mirjani ngajak rumah tangga juga. Boleh. Boleh. Aduh, bingung urang teh. Apaan ayeuna mah Nikita teh pada geus ieu geus dieu teh. Geus dijiblab. Hanya Daekeun kadinya. ya dipikir-pikir lah. Gitu. Ge apik Siapa goblok ngomong nu leutik sih teh. Aduh patah, urang rek diajar nyanyi ya ka So, Pot. aya lagu pantes teh mah. Lagu naon ya kira-kira? Ngalang layu.